Oke Wak. Ah, ieu urang arek nawarkeun barang alus pisan Wak, barang antik Wak. Ieu cucutik Wak, anu dipake di zaman kerajaan. Nah, ieu anu dipake ku kaisar-kaisar Wak. Barangna antik Wak. Ieu dipake zaman kaisar Wak. Nah, ieu terbuat tina sedeles Wak. Terus bisa tahan panas mun aya minyak panasna ditoseng aman Wak. Nah, ieu barangna ku di dieu kieu obral Wak. 100 juta penawaran pertama, sok sanu arek Wak. Yakil, kamanakeun cucutik? Ek dipake ngagoreng asin. Ieu heula atuh keur lep heula ieu. Wak, ieu 100 juta sok Wak. Barang antik Wak dipake Wak. Dipake heula bawa asin Wak na katel. Anjay.